tahun 1026 eta aya 1226 kitu 26 teh aya Kiai Ismail Al-Khalidi di Singapura. 1226 Hijriah. Ini 1400 berarti 200 atau 300 tahun silam. Ngasup-ngasupkeun torekat. Sahabae anu datang ka nyana diasup-asupkeun torekat. Khalidiyah ngaranna Ki Ismail. Urangna urang Indonesia ngan cicing di Singapura. Pengusaha, pejabat, wah kabeh ada subtorekat. Jadi hakeko kan. Itu negara raja subtorekat emang kumaha? Emang kumaha gitu norekat teu ngaji heula atuh hakeko kan itu deh. Lantaran naon? Atuh ngomongna Allah bae pan. Ai pagawean dagang. Allah bae. Ai pagawean dunia. Teu akur antara sungut jeung pagawean. Diasup-asupkeun torekat ku Ki Ismail teh loba nu sasar jelema termasuk di Indonesia ka Singapura maksudna deuk norekat ka Kiai Ismail jago ngajina. Wah di dinya acak-acakan ieu urusan akidah. Pas di urang aya Salim bin Sumer guru Syekh Nawawi nu ngarang Safinatun Najah. Anu dikuburna di Tanah Abang nu didongkel sababaraha kali dek dipindahkeun ka Bogor teu bisa mentak ayeuna pas di mimbar Masjid Tanah Abang. Kula pernah diajak ziarah ka ditu ku Abah almarhum baheula tah ieu kuburan Salim bin Sumer guruna Syekh Nawawi nu deuk dibongkar dipindahkeun ka Bogor terus teu bisa mentak diamankeun. Salim bin Sumer munajat ka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Kiai Ismail Al-Khalidi. Aka ini kuntu minaz zalimin fastajabna lahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal abdi khamsuna wa haddul abdi lan utawi hade hamba lan utawi hade abid iku khamsuna 50 ada wa yugarrabu lan den tundung ya abid nisfasanatin ing separo tahun. Wa fi qaulin lan iku tetep ing dalam qaul suwiji utawi sanatan lapad sanatan ayo yugrbulan dan tundungi abid ing sata. Wa fi qaulin la yugarbu lan ikut tetep ing dalam kaul kang boneh utawi lapad la yugarbu ora den tundung ya api. Wa yathbutu lan tetep yazina bi bainatin kalawan saksi au ikrarin atawa ikrar marotan kalawan sabalena walau agaralan lamun ngaku ya wong sumaraja gari-gari babalik ya si wong sakoto makalogor ya hadi sakoto makalogor ya hadi. Walau kolana lamun ngucap ya wong ngucap ing lapad la tahuduni aja ngahaja kabeh ning isun. Aharaba tawama
kabur iya si wong fala saqata fil ashahi ing dalam mungguh kaul ashab ing dalam mungguh kaul ashab. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah sabada urang libur saminggu sabada haul urang alhamdulillah masih dipaparina nikmat panjang umur tur diberi sehat sehingga bisa kukumpulan deui urang di majelis ieu dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan urang kabehan kasinaran ku Kangjeng Nabi urang, kasinaran ku para wali-wali Allah, terutama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sehingga orang rindu ka Allah, rindu ka akhirat. Orang kan ya sayang rindu ka akhirat. Orang rindu ka mobil, rindu ka imah, rindu ka awewe. Urang rindu teh gitu. Jadi ka Allah mah kurang rindu. Cirina dibere perenuhun. Katakan rindu lah lain ka Allah eta. Lamun dibere pere berontak. Ya Allah, Masya Allah, Kiai kunaon make pere. Kayak gitu kunaon 2 minggu atuh. Saya orang ayang rindu teh. Numantak fastaqim kama umirta, tita istiqomah. Sebab orang lamun istiqomah engke kebal-kebal aya rindu. Orang sholat tahajud bae istiqomah 2 rakaat bae kebal rindu. Sholat duha 2 rakaat bae ulah loba-loba. Kebal aya rindu. Urang qobliyah bae qobliyah diistiqomahkeun ku urang rawatib qobliyah badiah. Rindu tah hayang bae. Urang maca Quran deuk jam sabaraha ye diistiqomahkeun ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar apa ba'da maghrib. Istiqomah tapi engke rindu. Tapi lamun urang culcal moal rindu moal. Ai daek tahajud teu daek henteu. Daek duha teu daek henteu. Moal rindu. Kos ngaji mingguan we ai daek ngaji ai teu daek henteu. Daek ngaji teu daek henteu. Kos urang Lampung. Tah eta teh moal rindu moal. Mun istiqomahan rindu. Mentak dina thariqah mah paten. Dina tarekat mah paten teh zikir setiap pada salat sekian. Teu meunang teu. Jadi aya rindu. Mimiti rindu kana salat, rindu kana maca Quran, rindu kana maca sholawat. Ge kebal-kebal mah rinduna kanu dimaksud ku salat, dimaksud ku sholawat, dimaksud ku zikir. Rindu ka Allah. Engke mah urang rindu teh ka Allah, moal kapanggih jeung Allah lamun teu maot, rindu ka maot. Hayang geura pae. Hayang geura pae. Sebab moal kapanggih jeung Allah teu pae. Hayang kabari ge aya teh jelema. Duh cenah kiai ai daripada kieu-kieu ting mending pae bae lah. Taba lain rindu ka Allah, utang sabelit hulu. Tekaci tabatu rindu lah ka Allah, rindu Masya Allah. Tah
hayang ngabalikeun perasaan urang tina rindu ka mobil, rindu ka imah, rindu ka awewe, rindu ka urusan-urusan dunia, hayang babalik supaya rindu ka akhirat ieu lain perkara babar. Hese ngabalikeun perasaan eta teh kudu make proses. Hiji ngabaturna kudu nu osok rindu ka Allah. Urang hayang rindu ka Allah, hayang rindu ka akhirat, ngabaturna jeung DPR bae datang ka modal moal bisa. Cek aing moal. Pancena suuzon lain suuzon geus kos kitu bae eta mah. Moal bisa. Sapopoe urang ngahiji jeung DPR bae rinduna ujianna ka dunia. Moal ka Allah. Ngahiji maneh jeung bupati jeung gubernur beuki jero. Lain jore bupati jeung gubernur jeung menteri lain ngan urusanana teu kaluar ti dunia. Datang ka teu kaburu zikir, datang ka teu kaburu urusan ngaji. Moal rindu atuh ka Allah. Lain jore lain ngan urusanana. Naon tuh lain jore sih? Pokona lain jore balah. Naon tuh? Pokona kitu bae geus. Sok aju hayang nyaho ka jero nas ya mah. Oh, halal. Moal rindu ka Allah lamun teu babarengan jeung ahli Allah. Sakitu babarengan jeung ahli Allah ge teu daek rindu-rindu. Teu daek malah ahli Allah na kabawa. Ahli Allah na bego. Kabawa ka ditu kabawa. Tadina teu boga mobil tersep barang ngahiji jeung nu sering bulak-balik gonta-ganti mobil jadi resepna nu ngabahayakeun resepna. Proses. Jadi supaya nyaho urang hayang rindu ka Allah kudu jeung ahli Allah. Hayang rindu ka akhirat kudu jeung ahli akhirat. Lamun urang hayang rindu ka akhirat ngahiji jeung DPR, ngahiji jeung bupati, jeung PNS, jeung gubernur, menteri. Datang ka paeh moal rindu-rindu. Bah cenah kieu keterlaluan, aing mah geus terlalu tanaon kitu bae. Kajen aing disebut terlalu ge. Abe sia nyaho. Le sok jasa cenah kieu kajeun aing mah sebut sok ge rasakeun bae ge ku sia ge. Rasakeun ge sabahayu ge. Babarengan hayu jeung DPR tuh kiai itu urang hayu terus moal wauh ta jeung Allah moal. Moal sapopoe nanyana nu diobrolkeun dina otakna nu ditampung urusanna dunia, tampungan otakna naon. Meureun mun nyana rindu ka akhirat moal korupsi. Meureun mun rindu ka Allah mah nyana jara lujur jeung adil. Keke kiai ai kitu teu jujur jeung adil wallahu alam. Engge teu nyaho. Ngan cek batur bae engge. Cek batur cenah pamarentah urang korupsi. Saha coba kiai? Lah teu kudu disebutkeun. Sia leuwih nyaho batan aing. Urusan kos kitu mah. Aing mah cek sia nyaho ge. Henteu nyaho aing mah ngan cenah. Tuh. Hiji. Nomor kedua bensinna nu asup ka awak urang. Hayang nyaho ka akhirat teu meunang sambarangan ngabensina. Motor di bensinan ku minyak tanah merebet kajen ku kumage. Wow, untung bisa leumpang kene. Tapi seminggu 2 minggu masa na rusak ta motor. Rusak komo di caian. Ye sarua awak urang bensinna salah moal wauh jeung Allah. Padahal wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat teh leuwih bagus tibatan ula dunia. Tapi orang tetap dunia jeung dunia. Kunaon? Ngahijina jeung ahli dunia.
satungtung urang ngahiji jeung ari dunia bae. Kemudian atuh bensina tak kudu nu jelas mobil balap motor balap teu sambarangan ngabensinan maka bensol mobil balap motor balap emang ngabensin akurat teu bensol pada teh kapal kaja di mah keur diluhurkeun baheula. Ya Allah. Nah ieu majang perbandingan maksudna kok diri urang teu rindu-rindu sih ka Allah aya naon. Tah maksudna kitu introspeksi. Aya naon ieu embung paeh embung mun bisa mah mun bisa urang hayang embung paeh bae. Mun kadeuleu mah teh malakal mah geus sia. Nyabot aing nya sia. Ulah sembarangan paling mah jawara. Cek malakal maot jawara tinggal jawara dijejek cek we. Paeh bae. Masyaallah. Lain Kangjeng Nabi Musa mah. Kangjeng Nabi Musa mah ku gagah-gagahna ditonjok malakal maut. Ditonjok matana deui. Teu bisa deuleu. Bebeja ka Allah Gusti atuh kula moal bisa nyabut nyawa cenah ieu. Kunaon buta. Budak kunaon buta ditonjok ku hamba Gusti ngaran Musa. Gagahnya satah Musa bisa nonjok. Wow, masyaallah di urang ge aya nu bisa nonjok makhluk halus. Kuntilanak we balik ge urang. Hese tadi. Nah, ieu urang sabada haul merenungkeun hamba Allah nu geus teu hayangeun dunia. Hamba Allah anu geus pepegatan jeung makhluk. Secara zahir mah biasa bae batin. Hamba Allah anu geus nafsuna nafsul kamilah nafsul radiyah. Hamba Allah anu geus bisa ngalawan setan. Ngejauhan tina godaan setan. Ialah kutubul aulia. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Urang mudah-mudahan kabehan dicatet ku Gusti Allah sebagai muridna sehingga kejaga di akhirat urang ke ditulungan belah dieuna ku guru-guru urang belah ditunakut para aulia Allah khususna Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani belah dituna pisan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat sabada haul libur saminggu sok dipake ziarah kukula ka guru-guru ziarah ka para wali-wali Allah tikrieun emang kitu ti almarhumna keneh sok ziarah sabada haul teh tahun itu ke Baghdad, tahun deui terus ke Irak, ke Iran, terus ke Mesir, tahun berikutnya tahun kemari mah ka Wali Sanga deui. Kemudian tahun ieu mah ka Singapura. Jadi hareraneun ziarah ka Singapura. Nang di Singapura wali. Teh nu marilu jeung kula ge tanda tanya aing dibawa ka mana cenah ku kiai. Tadi nama di keluarga doang, tadi nama barang ngadenge serentak jadi 250 orang. Lumayan ke Singapura. Orang Singapura ke molotot bae ieu cenah aya makhluk kos kieu cenah. Eta ka Singapura teh atuh pan maraka samping. Di Singapura mah nu make samping, nu make celana panjang teu laku celana panjang, make cangcut kabeh. Di Singapura. Ajeuna mah nu diajak ku kula ieu mah hebat cenah kiai ngajak ziarah ka deui. Bisa dirutinkeun jagana. Tolol cenah mah. Neuleunna nu kitu da doang. Emang beloon kabeh.
Tapi mau tidak mau aja emang keayaan kos gitu atuh. Masya Allah Malik teh hayang deui urang ka awewe. Lantaran ping-ping ti mimiti nu leutik datang ka nu bode aya. Nu hideung datang ka nu putih jasa nu koneng aya kabeh. Beuh ieu jamaah nu diajak kukula molotot kabeh. Leuleun ping-ping. Itu kena zara ka Singapura mah potongan-potongan sararia mah gitulah teh. Beres aja nama motoan ping-ping melulu. Ya Allah ya Rabbi Singapura. Woi, eta makan negara kecil anu terpercaya oleh seluruh dunia paranti transit seluruh barang-barang di Singapura. Aya kabeh sadunya di dieu. Negarana leutik sapoe ge ka ubek ku urang. Ternyata pejabat-pejabat Indonesia loba anu baroga imah di dieu. Loba anu boga apartemen, boga hotel, kanyahoan ku kula. Nu ieu nu pak eta, nu ieu nu ibu eta, nu ieu nu bapak eta, nu ieu nya. Duit di Indonesia dibawaan ke Singapura kujana pakai ngabangun di ditu. Masya Allah nyaho sok suraseri teh oh sia horeng ada ya cek anu marilu teh pan kayu matanya aduh sia maka ditu neuleun ping-ping doang sih teu obrolan naon eta geus kitu. Masya Allah. Ayah saha kiai di Singapura teh ayah Habib Nuh teh urang Hadramaut Yaman anu nyana lahirna di kapal panjang dongengna aya ceritana di buku riwayat hirupna nyana lah nu ngislamkeun di negara Singapura. Masya Allah pohar tahun 1026 eta aya 1226 kitu 26 teh aya Kiai Ismail Al-Khalidi di Singapura. Tah 1226 Hijriah. Ini 1400 berarti 200 atau 300 tahun silam. Ngasup-ngasupkeun torekat. Sahabae anu datang ka nyana diasup-asupkeun torekat. Khalidiyah ngaranna Ki Ismail. Urangna urang Indonesia ngan cicing di Singapura. Pengusaha, pejabat, wah kabeh arasup torekat. Jadi hakeko kan. Itu negara raja subtorekat emang kumaha? Emang kumaha gitu norekat teu ngaji heula atuh hakeko ka ditu teh. Lantaran naon? Atuh ngomongna Allah bae pan. Ai pagawean dagang. Allah bae. Ai pagawean dunia teu akur antara sungut jeung pagawean. Diasup-asupkeun torekat ku Ki Ismail teh. Loba nu sasar jelema. Termasuk di Indonesia ke Singapura maksudna dek norekat ke Kiai Ismail jago ngajina. Wah didinya acak-acakan ieu urusan akidah. Pas di urang aya Salim bin Sumer guru Syekh Nawawi nu ngarang Safinatul Najah. Anu dikuburna di Tanah Abang. Didongkel sababaraha kali dek dipindahkeun ka Bogor teu bisa mentak ayeuna pas di mimbar Masjid Tanah Abang. Kula pernah diajak ziarah ka ditu ku Abah almarhum baheula. Tah ieu kuburan Salim bin Sumer, guruna Syekh Nawawi nu dibongkar dipindahkeun ka Bogor terus teu bisa mentak diamankeun. Salim bin Sumer munajat ka Gusti Allah. Hayang gabangi jeung Kiai Ismail Al-Khalidi ngadua ka Allah
dina isyarah doana ilham kudu didatangan ka negeri Singapura. Sedengkeun saat eta kapan kapal udara can aya, kapal laut kapal dagang hararese, nyana langsung ka Tanjung Priuk ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi abdi sesuai jeung petunjuk Gusti titah ka Singapura. Neuk nganasehatan Kiai Raden Ismail Al-Khalidi abdi dititah ku Gusti tapi fasilitas kendaraan nanti aya nyagakeun ka Gusti, nyagakeun ka Gusti dek dikumahakeun ieu abdi geus datang ka Tanjung Priok jol seorang habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kenalan saha abdi mun cara ngomong urang mangannya nama Arab an ku aing mun diarabkeun pan sia teu ngarti aing teu bisa ongkoh mun deui. Atau Arab sekolahan mah nggak bisa. Man anta? Ana Habib nu. Wa anta saha? Bapak gawean budak leutik teh wakos gitu. Nah, barang kenalan Habib nu an Salim bin Sumer. Wah, langsung tek geus papada nyaho sebab papada makrifat. Encan nyaritakeun bahwa Habib nu geus maot apa hirup keneh pokona mah kenalan jadi jika Habib nu kula nyaho ente titah ku Gusti Allah ka Singapura. Berangkat. Berangkat teh naik naon? Naik cai. Naik cai kumaha sakiana teh? Ieu, tepak ku Habib Nuh cai di Tanjung Priok. Plak. Teuas. Cai teuas. Eta Habib Salim bin Sumer kikiran make suku. Ieu teuas mah teuas cek teh. Ayo berangkat. Berangkat. Lempang di luhur laut. Di Tanjung Priuk dekat Singapura. Geus kitu we merem-merem beda 20 menit cek Salim bin Sumer, cek Habib Salim. Beb, atuh urang lempang ka Singapura. Waduh, atuh ieu mah kira-kira. Teuas mah teuas bae kudu lempang mah kudu kumaha cek urang. Onceng. Itu bahasa onceng dah. Urang lempang ka ditu. Oh, hayang geus kumaha tuh. Hayang rada cepetan bae. Cekel ku Habib nu. Bareng, sat datang ka Singapura. Masya Allah. Atuh cek Habib Salim da tutu gede teuas kos kieu mah atuh cek. Ai dicekel aja datang ka ditu mah. Masya Allah. Kula ge bisa da lamun kos kitu teh nek mau haji pendi we. Dibawa ku kula. Ngan nya nama bentar agag. Syarat teh beunang bentar jana bentar agag. Teh kelekep. Ya pae. Aduh, Masya Allah. Salim bin Sumer langsung kepanggih jeung Kiai Ismail, langsung debat. Sapoe debat masih kaharti keneh, 2 poe masih rada kaharti, 3 poe geus teu kaharti, 4 poe 5 poe teu kaharti ku sasaha debat. Wah, geus apeng-apengan. Datang ka saminggu ka Karak Taslim. Kiai Ismail langsung mentahampura ka Habib Salim bin Sumer. Tidinya lah teu ngasup-ngasupkeun torekat sembarangan. Nah, begitu Habib Salim neangan Habib Nuh, ternyata Habib Nuh geus mau. Masya Allah, wali mah kadeulina doa. Mau eta kadeulina, nu mantak sing hade beusi ka ieu mah ente aya si Noh. Kos gitulah teu saeutik jelema kapanggih jeung Syekh Syarif Hidayatullah jeung Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf geus baraot teh kaparanggih deui jeung bangsana mah urang pajeun teh sujud datang ka hideung hayang kapanggih jeung Syekh Syarif Hidayatullah bal bisa paling jeung si Syarif mah bisa ngan ulah make Syekh iyalah tahun 20 genep tadi, Masya Allah, kakarak ke Salim bin Sumer ziarah. Masih dihandap kene kuburanana Habib Nuh. Di Singapura teh
Islam magis aya ngancan pati loba maksudna dek dilobakeun Islam teh melalui torekat ku Syekh Ismail tapi salah cara ngasupkeun torekat sembarangan akhirna didebat taslimnya mentah hampura sembarangan kabelah dieu bahkan geus asup torekat nu tatarina teu ngaji geus kunyana dipanggilan deui diumumkeun zikir ulah atas nama torekat disurtil kunyana alhamdulillah terus du paham torekat mah kitu teu sembarang eta bang kumaha lalakon deuk hakikat henteu ngaji cilaka atuh ai zikir mah hayu bae urang zikir ulah atas nama torekat tinya balik Salim bin Sumer datang deulah ka Jakarta ieu mah carita kehebatan Habib Nuh seperti eta hendak Habib balikna Habib Salim naik kapal dagang biasa ka dieu ngan terus bae meureun sering kapanggih nah ieu kuburanana kuburan teu dianggap ku urang Singapura ku pemerintahan Singapura jalan deuk dilempengkeun ka dinya eta beko doser asal datang kadinya foto naik kuburanana detrek asal datang kadinya dek di doser foto kuburan naik deh asal di doser dek diratakeun dek dijadikeun jalan ieu bo doserna potong ieu kuburan naik datang ka kuari eta naik lain aslina nu geus ka ditu kan naik ta urang luhur tek tadina merata tadi nama rata naik sorangan, pan urang mah kuburan urang mah ngalelep ka handap. Iya naik kalur. Eta naik teh ya gara-garana sababna dek dilempengkeun, kuburan dek dibongkar, dek dipake jalan nu mantak ayeuna ke jalan kalau gitu set ka dieu teh dipake dihormati ku pemerintahan Singapura sangat dihormati. Sangat dihormati. Mantak Islam mulai ti harita loba jasa. Harita arasup Islam woi Habib Nuh. Jadi lobaan keneh arasup Islam sabada maot Habib Nuh dibanding jeung keur hirup. Kitu dakwahna wali mah teu kudu keur hirup bae. Geus maot ge dakwah bae wali mah. Mantak wali mah ulah disangka maot di jero kuburan ge nya mah salat bae. Apaan cenah kiai ngeusan? Ngeusan. Geus iza mata Ibnu Adam in kota amalungan dikersakeun ku Gusti Allah para aulia Allah mah di jero kuburan teh salat zikir biasa bae sakumaha kabiasaannya keur waktu hirup. Mantak loba nu neropong di jero kuburan loba nu keur zikir bae aya nu keur zikir bae nu keur salat bae. Wali-wali Allah teh kos kararitu teu sembarangan. Nah nu mantak loba nu arasup Islam di Singapura jeung dihormati makom Habib Nuh. Terus sampai ayeuna lah hanya di kalangan para ulama jeung habaib bae ulama ge ulama thariqah lantaran nyana ngembangkeun tarekat alawiyah. Mantap kalangan habaib nu nyahona kabelah dieuna ulama-ulama loba nu ngajelaskeun tapi ulama thariqah. Wari mah ramena luar biasa nu zarah ka Singapura. Tuh diajak zarah ke kula ka ditu ka Singapura naik biasa ka luhur. Loba dongeng-dongeng anu unikna karomah-karomah Habib Nuh diantarana eta jeung Habib Salim bin Sumer nu ngarang kitab Safinatun Najah guru Syekh Nawawi At-Tanara. Masya Allah ngan eta doang sing kuat tentang kaditu kudu make kacamata kuda artina kacamata kuda mah ulah luak lieu kurang aduh deres teu make calana doang mah teu make kutang ieu mah henteu ngabeledeh teh ngabeledeh bae Singapura. Aduh, aya salah sahiji jamaah nu kukula di toilet ka dieu. Enak kayak tuh dulu tuh.
Kula nanya gitu ge kieu maksudna mun urang tas wiridan jam 1 peuting jam 2 manggih kos kitu tak kumaha weuy cak kira teu kudu jam 1 jam 10 ge eta mah wah kabur urang baheula mah cak kolot urang ke mah loba nu rerewigan sia jurig-jurig ku ari di Singapura jurig kabeh tah aya dua anu ku kula di toel Haji Mamin, bener cenah mun tas wiridan urang muringkak bulu neuleuh kos gitu. Haji Agus kula, Haji Agus. Lamun urang hiji jam 2 neuleuh kos kitu tah. Kumaha iya tuh cakera sieu. Kula ka Haji Pending majeng mun jam 1 jam 2 mangyo ditangkep ku aing mah beda pikiran nya mah. Beda tanu duaan mah kabeh ge muringkak bulu, nya mah lain ditangkep bae cek beda-beda aja lo teh beda-beda tolol tapi jelema hiji Masya Allah kari teh loba omong kula kan sejen bantu besi jadi tontonan bener-bener teu make kutang ya Allah ya Rabbi nah ieu lah Singapura lain lalagaan Singapura teh kos kitu teh ya Allah eta di bandara dek balik. Wah, geus komo di kotana beres jarah ka Habib Nuh, kemudian ka Habib Hasan, ahli thariqah. Ka Habib Hasan, aya Habib Hasan di ditu. Dipertemukeun. Ternyata nyana ba'da subuh biasa tara sare wiridan. Iya ge sare, iya ge bade diuk gandreup sare. Habib Nuh datang ka nyana. Dalam keadaan sare bade diuk ba'da subuh. Parbo. Kula di dieu kan kemis. Habib Nuh ngabejaan ka Habib Hasan. Bib, besok bakal ada tamu dari Indonesia sebanyak 250 orang. Ngabejaan. Nu mantek nyana tuh nyieun jamuan sangu samin jeung sajabana urang mah di dieu kan teu boga pikiran kumaha datang ka ditu ziarah beres ziarah ka nyana wah atuh ba'da magrib dijamu kabeh meme magrib dijamu kabeh meme magrib wah udah lalar ecol kabeh atuh urang Indonesia dibere gratis gitu daek-daek wae. Aju geunah di pasakanana malah Haji Pendi mah merkat segala. Ulah di bakawana merkat ieu. Ya Allah, ya Rabbi nikmat. Teu deuk balik ulah teu meunang. Malam Jumat eta. Teu meunang dicekelan bae dicekelan mimiti dibawa ka kamar ngobrol khusus, kemudian keluar ngobrol bareng kemudian sholat maghrib dek balik teu meunang geus jamaah mah meureun bada maghrib aya nu balik sebagian aya nu henteu geus kula mah di horeng rotiban terus baca sampailah isya bada isya teu meunang balik dahar deui jeung nyana berjamaah beres dahar dikenal-kenalkeun kepong gede nu aya di dinya akhirna karak balik. Jadi spontan kaget nyana ge kaget kula ge kaget ya alhamdulillah ngendong di hotel isuk dah jalan-jalan di Singapura waduh ini jarak jadi campur-campur ini mah jarak campur-campur dihayukeun bae ku kula datang ka mana iman-imannya ge sayangnya ternyata nyarek celekan ta iman aduh jalan-jalan aya sakalian aya jauh Singapura kula mah di mobil bae begitu kabeh jamaah tarurun kula malah SPB jaga kabehan kula rek di mobil bae mal turun kula supir nanya mobil di dieu mah teu meunang eureun jadi kudu jalan-jalan di Singapura mah atawa kapul jadi teu meunang eureun abeh rapih di Singapura mah ketat teu naon kula mah dibawa kawan aja masalah daripada aing cicing di dinya neulean ping-ping cara si eta bongeng mah di mobil kula mah cerita da teh turu diajak jalan-jalan nyahoan kula dikenal-kenalkeun ku gaidna ieu hotel paranti judi internasional lamun judi duitna leutik di dieu lamun judi duitna gede di dieu oh
Ceknya nanti kakula ya Pak Haji kalau punya uang mari saya antar cenah saya. Sial cek. Aduh cekula ya oke gebeng. Kuari teu penting mau duit ya kuari. Oke mau duit loba lah terus atunya teh nyahoeun naon atuh gara-gara gaid atuh terus we. Ieu hotel sekian puluh tingkat, 24 tingkat 24 tingkat sekian aya di dinya ruangan musik cek cenah. Bisa kurang menik klub musik dan lain sebagainya sataranjang sadunia dirinya nu sataranjang caknya sekarang masih ada waktu kalau kita ke Solo hayu wah ya tolol ya juga untungan kula nyaho tak kula bah tempatnya nyaho mentang kemah kula ndek ngarekrut di dieu kabehan masih hayang ka nu sataranjang hayu ka ditu kabeh Singapura terus dituduh-tuduhkan bari lempang mobilna jakula mah teu turun ngobrol bae terus lempang nyaritakeun hotel anu orang rusak terus dicaritakeun pejabat Indonesia nu boga ieu terus dicaritakeun munyana terus wetan oh jahe horengan lain lalaga sekebel nguriling lantaran can Pak waktuna sajam leuwih sajam setengah akhirnya setengah jam asup kapul istirahat jadi ngobrol beres garak jemput orang di Singapura teu menang parkir jadi gula nyaho kuari mah hotel nyaho mun deuk ka ditu teh mun deuk judi kasino hayu ka ditu deuk ka awe anu sataranjang we lah boro-boro di luhur hotel di jero hotel dihandap ge sataranjang ieu Singapura lain lalagan kadeleuna mah kos jelema kadele ku zahirna lamun kurang direnung naon bedana jeung embe ieu mah embe je embel mah sebelah teh make salah kos ieu mah waduh masyaallah wah meureun nagara Singapura ge mun rombongan di dieu ka ditu deui nyaho ditarima nyaho teh asana moal ditarima meureun lantaran marake samping kabeh ceknya ieu ngurangan pemandangan ya. Takos gitulah keayaan ziarah Singapura aya Habib Nuh jeung aya Masjid Sultan patilasan kitu kerajaan baheula kitu kemudian aya majelis-majelis taklim mah aya pondok pesantren mah aya bekas doang ku hari teu meunang. Jadi ku hari deuk ngadirikeun pondok pesantren teu bisa. Hanya majelis taklim. Tapi alhamdulillah Islam sangat solid sebab di ditu mah saling menghormati antara sesama, teu meunang saling singgung, teu meunang saling kutuk, teu meunang saling menghormati. Nu araseup Islam makin hari terus aya bae, makin kadieu aya bae terus. Mayoritas Hindu di ditu. Buddha, Hindu, Cina. Tapi terus bae cek Habib Hasan aya baetan warasub Islam anu Islam masuk Islam gitulah seputar ziarah Singapura kuari geus loba deui nu hayang nu kamari milu geus tanyakeun irade cenah ka Singapura ge maksudna ziarah dan lain ziarah resep di pasar doang masyaallah rame jasa di pasar siapa lah ya dek ziarah ada ka pasar macem-macem tadi Singapura kula ngabayangkeun sakitu ge can ka Amerika sakitu can ka Australia sakitu can ka Inggris can ka Belanda ka Eropa ieu kakarak di Singapura doang geus kos kieu komo di negara itu Masya Allah entak inget ka salah seorang pejabat nyaritakeun ka kula lamun ka negara Amerika teh zina geus dianggap malaikat. Nyana ngomong kos kitu tah. Namun urang ka Amerika teu zina geus teu basar jeung malaikat. Kunaon? Us loba-lobana pezinahan jeung babari jasa. Tah kuari urang mulayan deui, urang ngaji deui sakumaha biasa. Istiqomahkeun ku urang supaya urang rindu ka akhirat, rindu ka Allah Subhanahu saya ingin rindu ka Allah teh gampang hese setik kalaas deui
setik kala asli sedangkan umur orang teu nyawa buah isuk buah paget mun urang can rindu ka akhirat can rindu ka Allah ieu dikhawatirkeun ka di akhirat usahakeun ku urang coba supaya rindu nyongsrong tasyawuk urang teh boronto ka akhirat ka Allah. Walabdi khamsuna wahadul abdi arihad hamba jelema aya nu merdeka aya anu teu merdeka. Merdeka kos urang keur negara geus merdeka urang mah merdeka. Tapi urang kuari makin teu merdeka di negara. Kos di Singapura tuh merdeka mau merdeka teu merdeka loba aturan. Ngarokok teu meunang. Kayak tempat-tempat usus. Namun ngarokok di ruangan di hotel tergantung aturanana aya anu 3 juta, aya anu 5 juta, aya anu 10 juta. Urang ngarokok 3 juta. Tangkep. Ngarokok di hotel kanyahoan kayak CCTV. Bisa 5 juta. Aya 10 juta. Masya Allah. Aya ngarokok teu meunang aya ping-ping los. Ya tolol. Ngarokok mah tidak boleh cekan. Polusi. Cangcut embual aya. Jadi aturan negara kos gitu. Di Indonesia mah pada aturan ngarokok sabodo. Datang ka hidung bibir los ya. Ai kuat mah datang ka ngek-ngekan nya batuk los. Asal sadaekna sia pokona geus. Mui ngaharamkeun ngarokok geus teu dilingse. Mui bodoh mesti kitu-kitu bae. Kunaon eta ku rasa-rasa ngarokok. Geus di Indonesia mah ulah aya aturan-aturan kos kitu geus. Datang ka kuari mui ge capek ngomongnya na. Geus eueuh we aturan haram ngarokok eueuh geus di Indonesia mah. Ih, mantep. Mantap di Indonesia. Di Singapura teh bisa, teh digawe teh dahar jana. Di urang mah ngees bae gak masalah. Ngees terus. Harare es bae, dek digawe, dek es bae bebas di urang mah. Wih, sorga paingan urang Amerika, urang Eropa, urang mana-mana nu asup ka Indonesia ngarasa sorga sebab eueuh aturan. Di kuku bahagia bebas bae di Indonesia. Nginahin jasa. Memang bener. Di Singapura loba aturan jasa. Di Iran teu meunang muka restoran samemeh lohor. Di Iran moal aya restoran buka memeh lohor moal aya teu meunang tangkepnya. Lantaran naon? Cek jana lamun dahar bae moal pinter. Moal pinter di Iran moal aya seserian. Urang Indonesia isuk-isuk nyarap neangan restoran urang Iran seserian. Woi ditangkep di dieu mah. Orang Indonesia mah isuk-isuk uduk, mantas uduk buras, mantas buras kupat, kasakedeung deui dar. Tak bararono jasa orang Indonesia. Iran betul. Aya aturan, pinter badak urang Iran mah bisa jieun bom, jet, kapal dan lain sebagainya. Otakna menang dahar sampai zohor, ke dahar-dahar tas zohor. Moal kuat orang Indonesia cicing di ditu. Bal kuat atuh ieu ngaji bae ge babahanan aya nu nimbal sagala. Ngaji mingguan bae ge di imah ngopi di dieu nguduk encan nimbal. Aju persiapan sate geus mungkus. Wahara. Indonesia. Geus kajeun sanagara-sanagara tuh. Ulah dirobah ulah orang bari nih orang nutan Singapura mal kuat, nutan Iran mal kuat geus bae nyana-nyana urang-urang. Geus bae urang mah kieu mah ngeunaheun bebas. Bebas aya nu ngarokok eureun hees doang. Kayak ngarokok deui, kayak mun nyana inget tuh beureun keur hees ge ngarokok. Oh, Indonesia ku bebas teh masyaallah kari. Geus eueuh anda naon di Indonesia nginaheun jasa. Iran teu meunang dahar memeh zohor teu meunang. Aya aturan sekolah belajar ke lohor karak dahar
Masya Allah mentak palinter orang Iran palinter di dunia diakui kepintaran Iran negara Islam paling pintar Iran di Mesir mah kotor jasa geus tidak bikin sampah-sampah aja sampah di sisi imah di sisi masjid di mana nu sasapu di Mesir mah swabodo bae swabodo jasa kotor we di Mesir mah negara wali eta negara-negara kerajaan baheula masak disebut Mesir kuno lantaran negara anu paling awal Mesir urang nyaritakeun di tafsir Kangjeng Nabi Yusuf Mesir urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa Mesir urang nyaritakeun terus eta Mesir barang kurang didatangan ka ditu ya Allah kotor sebab kuari keur acak-acakan situasi politik kotor kuari engke bersih deui nya mah kayak kuari keur acak-acakan keur demo atau kumaha meureunan masyarakat teu sasapu di mana-mana kotor makam kotor Masjid Al Azhar di sisi-sisi kotor WC kotor di Mesir kurang dihayalkeun bakal harerebat jasa di Mesir wah kalotor tapi di tengah-tengah kekotoran negara jelemana garelis irung mancung matana ubureulek biwirna geus di Mesir mah pohara warelis kararasep padahal nagarana kotor di Singapura nagarana bersih penjelemana mah biasa bae jeung urang luar teman udara rata urang Singapura mah para resek atuh sapira encek biasa bae tapi di Mesir kotor mun deui jelema negara ranteng kararasep haju gerilis urang Mesir mah lain lalagaan beda-beda ku Allah di Indonesia bebas dek kumaha dek HSB los dek dagang belos datang penting dagang 24 jam online dagang terus sabodonya anak baik di sisi masjid dek masjid dek teu sabodo aya aturan ngarendeng yang masjid teu ka masjid salah di Indonesia bagus gitu baik geus sabodo baik geus salah hukum urang geus bebas tenang pemajikan batur los di buah bae bebas di negara urang bener-bener sorga bebas geus nu geus pernah ka Eropa ka Amerika ka mana tetep paling ngeunah Indonesia dirasakeun ku urang emang ngeunah sebebas teh lain dalagan bebas negara itu urang di aya tempat di Singapura mangarokok tempat ngopi biasa aya tapi ditungguan ku batur di sisi maksudnya cekula itu naon baju koneng goreng keur nungguan kotoran urang indit langsung jadi kotoran di Singapura mah kok kotor naon bae ge ditarungguan jadi ku hebat-hebatna aturan negara seperti eta di urang mah pan bau sidane macet cai teu leumbang cai sugan anu ngeruk-ngeruk henteu di urang mah kos kitu tah sok di Mesir deui jadi Singapura pohara ketat kebersihanana bersih pohara sampah hiji-hiji aja tangkep kurang lamun itu nanggar sembarangan tapi di Indonesia mah geus kieu kumaha urang we ngeunaheun nikmat masyaallah ieu keur carita merdeka urang jadi jelema nu merdeka nagarana merdeka walaupun kuari geus semut-semut merdeka bentuk negara tetap loba aturan tapi tetap merdeka jelema nama aya hamba abid mah jelema beulian mun awewe amat lamun lalaki abid eta teh berawal tina boyongan perang muslimin mukminin yang kafirin kemudian dimenangkan peperangan tersebut kaum mukminin maka eta alat perangna dibawa termasuk jelema-jelemana nu lalaki dijadikeun abid nu awewe dijadikeun amat bisa gambling ke bisa ditebus lamun teu ditebus terus dijadikeun abid atau amat dijual beli
ya abid zina, maka abid tersebut setelah bener zinahna wajib dihad sarwa bae lain jelema nu merdeka bae. Ketika jana dihad hadna khamsuna 50. Ari jelema merdeka makan kamari no kitu ger muson 100 jilidan muson panjang paehan abid 50 rangketan 50 pecutan abid zina had 50. Setelah dihad 50 wa yughrabu nisbasanatin tundung nyana piceun saparo tahun genep bulan. Jelema merdeka makan satahun, abid mah cuman genep bulan. Wa piqaulin cek dina kaul mah deui cek sakaul mah sanatan satahun bae. Wa qaulinu piqaulin kaul sajian mah la yughrabu. Teu kudu cenah, teu kudu ditundung atau teu kudu ditagrib dipiceun, diasingkeun teu kudu. Jadi had mah tetep bae berlaku walaupun ke hamba, walaupun ke amat, berlaku cuman berlakuna saparo hukum nu ditibakeun ka jelema anu merdeka. Merdeka 100 nya nama 50. Nu merdeka dipicin setahun nya nama hanya 6 bulan. Kumaha netepkeun zinahna? Wa yasbutu bi bayyinatin wallahu a'lam.